saya teh jelema teh aduh. Enak mah. Awan eta nya. Enak. Aduh molok meureun. Ayo ulah neang. Neang ini mah. Ayo. Capek we. Hei. Sama. Rồi, Mana yuk, Bro? oh. Mana ini? Terus ya. Ayo, Bang. Rồi nha. Mày coi. Ôi dia nanya ai. Ôi, beneran boy. Benar ya. Ini ada siapa ai? Ini dia. Wah. Baik. Baik, oi. Nama, moy. Baik. Yang orang bawa. Piceun ke sisi piceun. Ayo piceun lah, ya batur. Baik. Moy, kumahaneun? Noh, bawa. Piceun naon kieu teh butuh. Bawa. Ini mah, yuk. Balik ah. Orang balik yang balik ini mah. Gampang ayo buru balik buru, siapa polisi. Bulu. Woi, mogok betul nangis. Naon ieu? Nah, menghina noh, ningali. Sia teh pan dibere duit. Saya bare duit tadi teh ka manakeun? Nah, ing moho ah. Nolong apa sih nya? Ah, nolong. Nah. Mulu, ini aya lunak, mulu. Alah, heula capek atuh. Mulu. Udah mah. Udah mah.
Boy, menang boy. Sebelang. Yuk orang balik ah. Yuk orang balik. Ayo. Kalah, ngapa dah dir? Ayo ngomong ah. Ayo ngomong orang balik. Ayo. Orang balik ah. Ayo ngomong. Orang balik boy. Ah, aduh. Hal gitu ya jelema teh ya. Sigana kamari. Awas ah. Kemana ngusung kita? Macam-macam. Ciklah kurang hudangkeun heula eta mah. Bismillahirrahmanirrahim. Hudang. Hei. Gerah hudang. Sama nih. Gerah hudang. Emang pas gugah geuning. Di mana ya? Tadi kurang dibawa pingsan itu di leuweung. Heuh. Mang teh saha bade ka mana? Abdi bara mang. Bade ka mana? Teuing teu apal. Nya kieu we ayeuna mah. Di dieu heula nepi ka Cager. Heeh. Cengal di dieu. Hampura tadi urang kalah naik nyerang teu apal. Nya teu nanaon urang mah. Heeh. Kunaon maneh kardi hulang-hulang wae ente gawe mah. Nuh bos. Oh iya sieun. Jelema anu kamali teh paeh. Kabangi ku polisi kumaha nuh. Bae, da urang jauh kapan ke polisi mah, uing loba duit kalem. Ayo emang tong dipikiran bang ngajeruk tanaman urang ayo. Hieun euy. Ayo asal baksieun. Urang teh paling gede, urang teh beunghar yo. Kalau bagi duit ieu jeruk segede yo simpanan yo. Bener bos. Tuh itu ieu geus asak yo, kita gawe yo. Ayo, mana yo, kumaha yo. Bos ayo ah, orang balik ah. Balik itu ayo. Ayo tapi ke kebon. Ayo digawe ieu.